mana ya mah? Ya adalah orang rek mau duit tadi titah ku indung urang. Moal lila Nah, ayo atuh. Tuh kalau itu udah moal lila moal. Tapi kalau motor sih yang leungit nya. Nah, kumaha tuh? Mana mau HP kan eta? Iya mawa. Baik kurang diinjem. Ya. Kurang rek ditenden iya di dieu. Jadi engke lamun aya nu mau motor teh katempo dina videonya. Sok atuh bae lah. Kurang ditenden di dieu. Tuh kan, saudara maneh pura-pura rek mau motor. Tuh, katempo banget na. Bener. Ya, pinjam kurang gitu nya. Ayo tuh. Orang mau duit. Kalau orang pencet lah tuh. Anjir, loba nu main bola kieu euy. Nah, ieu motor sahalus kieu euy. Ah, nih tadi kunci setang. Nah, ieu aya HP saha? Jir. Lumayan menang HP lumayan aing mah. A few moments later. Ya, balik. Geus hasil Ayo. Dia mah geus aya ieu. Anjir, cair euy. Tah, kan motor urang aya, cik urang ge teu leungit aman. HP urang. Si HP maneh? HP urang mana? Ji. Anu mau kemarin HP urang. Tapi baiklah, baik dah aman motor mah. Baiklah, yang penting motor aman lah nya. Ya, HP urang mana tuh? HP urang. baiklah. Baik kemangke we eta mah. Halo. Siap bos, siap. Hah? Siap Ya. bos. Mang saya lah kedeng. Siap. Ini apa ya? Siap. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Burik kemana nya? Si Burik kemana? Ari HP na diteuneun. Teangna ka dieu ku aing. Iya naon ieu? Buka era itu di baju. Tapi alus aya gunungan. Sarua jeung pureup aing Mana si Burik? Naonanya ieu? Ari siana naonan Burik ka nyo eta ku aing di teangan. Iya kerempo ieu keur mangnya gunungan wa. Nah, saya tadi bawa umur ayo kan tah. Balik. Naon atuh teh gunung? Enggak, ayo balik. Ayo di mah. Aing mah teh hayang nyaho engke penting hutang mana kudu dibayar. Emang orang can aya Wah aing mah mana mah hayo ti kamari isuk sore. Pokona lamun penting wah. Imah mana ku aing diduruk sia. Anjing aing mah. Teu mah kurang diusahakeun nya sugan ke sore aya nya. Tah awas lamun penting eueuh anjing. Atuh. Jig mana enak ikhtiar heula. Urang rek ikhtiar heula nya. Tah aing teh hayang nyaho. Geus teu mah nya. Kayak sok. penting. Bingung kemana anjir. Dengan duit 1 juta. Coba penting kudu aya cenah aing barari ngongkir neangan ka mananya ikhtiar we ieu aing ka mana tuh neangan duitna anjir aing mah neangan ka mana duit sakitu anjir dah duit gede atuh teh setik deui bensin lagi pas Rendela permana lah ke dia sih hal agak sok di perlu tulungan mang minjem motor orang janjian jeung ka bogo urang ditungguan ayeuna pinjem motor kumaha teh kan ku aing keur dipake kunyuk heuh bae tisa kedeung da moal lila apel unggul urang geus di teleponan urang ge sarua buru bisa bae kurang ieu dibere ieu gocap urang mah bae ieu minjem mana tapi ulah lila moal apel unggul sakedeung nya ulah lila kade mah balik mah lempang we teh nya da deketnya bae tuh ieu kurang siap nya nuhun nya
Orang ke kabogoh urang heula. Kurang mah gadekeun lah. Mangke we. Sahaja euy. Ya nanti ketemuan malam ya. Ah, aya si Sekarang Bram masih anjir nanti pas lah, pisan. masih panas. Saya tak masak boga duit. Bram, Oi, bentar yang ini ada temen aku. kebenaran Ayo wedang naon Bram? Kurang rebo. Rebo. Oh, pas pisan berarti rebo mah. Naon? Heuh ieu Bram, tulungan Tulungan naon? urang ieu rek ngagadekeun motor, urang butuh pisan, kapepet pisan duit. Mung, orang aya pan motor mah. Tuh Bram, bukan mana masuk boga duit atuh Bram, urang tulungan heula euy 1 juta urang mah. Iya. Tujang naon we jang indung mana ka pasar ge da bisa tuh. Oh, sok atulah bae jang ieu we ka kampus karena bisa tuker motornya. Atuh sok kitu ge. Deui mah mau katipu mah urang moal nipu mah kan ieu motornya di mana? Heeh sih. Nya, ieu kuncina 1 juta. 1 juta we Kan mah da. orang ieu aya ngan aya cashna cepet euy ke sana terus transfernya ke urang ieu. Tapi langsung nya. Heeh, sok. Tuh bae lah. Langsung transfernya. Yo. Sok atuh transfer heula. Tuh. Oh, asup. Cap. Nuhun nya Bram. Siap. Kayak kurang paling ge samingguan deui lah Ya kurang lah kalau mah jeung urang mah penting mah ieu da motor di urang. ya sok nya pakainya ke mana nya? Siap. Menang. Iya. Lumayan sakieu 1 juta mah. Segan we teu katebus deui Lumayan yang ke pasar sih emak. Hirup euy. Iya. Halus euy. Si Mang. Mang. Weh. Iya nasar-nasari gitu. Atuh. Urang mah mau nepi ka peuting, urang mah janji langsung sore ge aya. Urang mah geus meunang atuh. Kadenya imah urang ulah dikukumanya. Yang moal atau hari geus dibayar mah hutang, ieu mah lamun teu dibayar kakara aing diduruk imah teh. Atuh aya urang mah geus hasil teh kudu nungguan peuting ya. Tapi 100 kesna. Oh, 100 kan hutangna ge 1 juta sia teh. Nu 100 kurang ditransfer. Sok transfer ayeuna Atuh. Ya kurang ditransfernya 800 nya. Kala euy rada jaringanna euy. Kala tah, geus. Tah. Sip. Tah kitu atuh sateh boga hutang teh bayar. Oh, atuh. Geus nya. Geus. Mana ayeuna? Urang rek balik heula. Oh, sok Lapar nih sedangkan duit. Nya, balik heula. Kieu kan aing hutang teh bayar jadi orang kan boga duit hari kieu mah rek poya-poya aing ulin ke penting Si Waduk kemana nya aing menginjem motor teh goblok teh ada ngomong nasa kedeng jam sabaraha can mantog susulan gitu ku aing susulan heula aing si sarkendennya ngomong sakedeung goblok teh yaki can balik ukul utus wae anjing di jalan ngomong sorangan udah sok ninja motor tadi teh ngomongna sakedeung yaki wari can mantog goblok teh emang dipakai ke mana motor nah teh jeung dibikin segala udah ngomongna sakedeung cenah rek kadinya heula ka hareup ku aing teh dibikeun wah alung mere ka urang teh gocap nyaho kieu mah ku aing moal ditarima waduk teh ngomong hareup neangan heula aing geus atuh tungguan di dieu jeung urang da ge bakal ka dieu soalna si eta tadi geus bayar hutang ka urang. Tuh nya ada guan wae gitu di dieu nya aing geus aral da si monyet teh aing tunggu di dia Biar nganahan oge euy motor teh. Ege ngagade 1 juta nganahan keneh ieu mah. mana lah kala Naon ieu naon? ieu nah motor aing di mana Naon da urang mah ieu mah meunang ngagade. ngagade kumaha saya punya itu motor Meunang ngagade di Sinden. motor urang Digadekeun sinden. susurian Anjir. Ngagade sinden. Heeh. Digadekeun. Anjir. nah motor aing digade atuh aing Teu apa urang oge atuh. Anjing. motor urang Ieu urang geus ngagade 1 jutaan. aing motor aing Bola ka mana atuh Anjir. nah da ieu motor urang Aing mah. mana mah geus cepat gitu si sarkenan Aing geus katipu deui wae Happy birthday
Tuh. Neng, teh bogoh pisan. Ti iraha bogoh ka Selami abi. teh pisan. Bogoh teh. Ih, Nah bat hayang gelis ka abi. kieu gelis Bias. Neng kersa jeung Aa. Nah kersa kitu ka abi. Kersa. Sok atuh. Abi Biasa nyium sekali we. entong atuh apa mali. Sekali da ieu mah. Sok atuh ah. Tanya kelan kita tuh. Ngurus Dah kunaon. Woi. Cing. Kunaon? Teh, mana bakal mah udangkeun nya. Emang kunaon kitu? Ah cicing harus ikan. Cicing orang sare deui ya. Ek duluikeun lebar saeutik deui eta antol. Aduh, saya kunaon.